Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Neni Nur Alia dina pengajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna sim kuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan biantara. Mung sataacana ieu urang tinggal heula kompetensi dasar sareng tujuan pengajaranna. Hidup tangtos pernah ningali atau ngadangu jalma nu ngalakukeun biantara boh di lingkungan masyarakat atanapi di lingkungan sekolah. Nu kumaha sih biantara? Yuk urang titenan contoh video ieu. Pisan lamun dina wanci ieu urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala nu parangtos musik malikeun urang saban waktos siang kalayan wengi. Biantara nembe mangrupi salah sahiji contoh biantara anu didugikeun ku salah sahiji wawakil kelas 12 dina raraga paturai tineng. Biantara sami sareng pidato, istilah dina Indonesia. Secara harfiah nu disebat biantara nyaeta kaparigelan nyarita di hareupeun jalma rea pikeun nepikeun maksud jeung tujuan anu geus ditangtukeun. Dina biantara ragam basa nu digunakeun biasana diluyukeun sareng jenis kagiatanana. Kukituna biantara dibagi jadi dua. Aya nu disebat biantara resmi sareng biantara tresmi. Biantara resmi contona biantara-biantara dina kanagaraan anu didugikeun ku presiden atanapi dina sidang-sidang rapat DPR, MPR ya. Anu sapertos kitu eta lebet kana biantara resmi kulantaran ngagunakeun ragam basa resmi. Benten sareng biantara tresmi. Biantara tresmi mah contohna biantara nu didugikeun di acara ulang tahun atanapi di acara hiburan-hiburan. Kan sok aya nya nu ngadugikeun biantara biasana ragam biasa basana oge langkung nyantai. Eta nu disebat kana jenis biantara. Dina biantara aya nu disebat struktur biantara. Struktur biantara kabagi jadi 3. Aya nu disebat bubuka, eusi, sareng panutup. Nu kahijinya urang pedar ngeunaan bubuka. Dina bubuka biantara ngawangku kana salam bubuka, teras mukadimah, oge aya pangbagia atanapi salam panghormat. Contoh salam bubuka nu kumaha? Assalamualaikum atanapi tiasa sampurasun eta kalebet kana salam bubuka dina biantara. Teras aya nu disebat mukadimah. Mukadimah teh kalimah anu eusina muji syukur ka Allah sareng sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Janten ieu biasa didugikeun saumpama anu ngadugikeun biantarana muslim. Dina ngadugikeunana sok limo manis ngagunakeun kekecapan anu murwakanti atanapi paribasa-paribasa sareng sisindiran. Contona sapertos kieu. Teras aya nu disebat pangbagia atanapi salam panghormat. Jadi pangbagia atanapi salam panghormat mah ieu eusina urang nyapa atanapi ngahormatan para tamu anu hadir dina eta acara. Bagian biantara nu kadua nyaeta eusi. Eusi mangrupa tujuan atawa maksud anu rek didugikeun dina eta biantara. Biantara nu sae eusina tiasa mantak ngirut para audiens atawa anu ngadangukeun. Eusina kedah munau, singkat, padat, tur jelas. Eta ya. Teras anu katilu aya bagian panutup. Bagian panutup eusina mangrupa sanduk-sanduk atawa menta panghampura saumpama salila atau salami tadi ngadugikeun biantara seueur ngagunakeun kekecapan atanapi kalimah anu kirang merenah.
Teras oge eusina ngaturkeun nuhun biasana nya ka para audiens anu tos merhatoskeun salami ngadugikeun biantara. Teras biasana ditutup ku salam panutup nyaeta assalamualaikum deui atanapi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna aya nu disebat metode biantara. Metode biantara kabagi jadi opat. Nu kahiji aya metode impromptu atanapi ngadadak. Metode ieu nyaeta metode anu cara nepikeun biantarana sacara langsung teu ngagunakeun teks. Jadi alias ngadadak pisan, dadakan ya, jiga tahu bulat ya. Jalma-jalma nu sok ngagunakeun metode ieu biasana anu tos ahli dina nepikeun biantara. Nu kadua aya metode nalar atanapi ngapalkeun. Metode ieu mah kebalikanana tina impromptu. Jadi aya persiapan heula. Hidup nyeun heula teksna, teras diapalkeun kecap per kecapna, dugikeun ka hidup apal pisan. Jadi nalika prak, hidup tos teu ngagunakeun deui teks. Eta nu disebut metode nalar. Anu katilu aya nu disebat metode teks atawa maca. Jadi metode ieu mah cara nepikeun biantarana ku cara maca ti mimiti dugikeun ka akhir. Ya, metode ieu biasana anu paling kurang diminati ku para audiens sabab monoton, teu aya eye contact atanapi tatapan antara nu ngadugikeun biantara sareng anu ngadagukeun biantara. Metode anu kaopat aya nu disebat metode extemporan. Metode ieu dina nepikeun biantarana ku cara nyieun catetan nu dianggap penting. Jadi saumpama hidup hilap atanapi rada poho ieu nya tiasa noong kana catetan anu tos dirangkum. Eta nu disebat metode biantara. Mika paham padika nyusun biantara. Santen saumpama hidup arek nyusun hiji biantara kedah meratoskeun padika nyusun biantara. Di antawisna nu kahiji nyaeta jejerna kedah aktual. Janten tema atanapi jejer anu baris angkat ke urang kedah aktual. Aktual teh hartosna up to date. Jadi anu terbaru. Ulah anu geus heubeul nembe kurang diangkat. Jadi bahasa urang nama nu kekinian lah atanapi nu keur ngehits. Terus anu kadua nyaeta rangkaina weweg. Rangkaina weweg di dieu maksudna dina nyusun biantara kedah dumasar kana struktur nu tadi teh. Aya bubuka, aya eusi sareng panutup. Terus anu katilu nyaeta basana hade. Jadi bahasa-bahasa nu digunakeun dina nyusun biantara teh kedah hade. Diluyukeun sareng ejaan, terus tiasa ditambihan ku manis basa. Hir nyaeta ngunel eusina. Jadi eusi dina biantara teh kedah singkat, padat, tur jelas. Oge tiasa masihan manfaat pikeun anu maca atanapi nu ngadangukeun eta biantara. Saumpama hidup baris ngalakukeun hiji biantara aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun. Nu kahiji nyaeta sora. Sora mangrupi modal utami dina ngadugikeun biantara. Janten saumpama ngadugikeun biantara sora urang kedah bedas. Ulah gegerenyeman, ulah lalaunan ya. Tapi ulah oge gogorokan yang sedang-sedang saja ya. Jikalah yang sedang-sedang saja. Jadi kedah diluyukeun sareng rohangan tur audiens anu aya dina eta ruangan supaya tiasa kadang naon anu kurang didugikeun. Anu kadua aya nu disebat lentong atanapi intonasi. Dina ngadugikeun biantara Sunda kedah ngagunakeun lentong basa Sunda, ulah dugikeun ngagunakeun basa Indonesia. Terus anu katilu nyaeta wirahma atanapi luhur handapna sora. Jadi bagian mana anu kedah anca, bagian mana anu kedah gancang. Jadi ulah lalaunan teuing jedana teh, tapi ulah ge gancang teuing.
jadi rusuh. Jadi disesuaikan kan aya anu kedah ditekankan nya, aya nu kudu rada tarik sakedik, bagian mana oge anu rada halong eta nya nu disebut pirahma. Terus anu kaopat aya nada. Nah, nada patali sareng rasa dina ngadugikeun biantara. Nah, jadi eusi biantara lamun pikabungaheun nadana kudu nada pikabungaheun, ulah eusina pikabungaheun tapi nadana nada sedih kan eta teu sesuainya, jadi kedah diluyukeun. Terus anu kalima aya gestur atawa gerak tubuh. Jadi gestur urang nalika biantara di payun kedah sesuai nya, ulah dugikeun ka over gerak hayu kieuannya jadi pabeulit nya ningalina teh. Cekap lamun misalnya aya gerakan kedah kieu nya kieu kitu nya, boleh ditambahan salit gerakan. Terus anu pamungkas nyaeta pasemon atanapi mimik wajah. Nah, janten dina ngadugikeun biantara mimik wajahnya kedah diperhatoskeun bagian mana nya anu kedah pikabungaheun ekspresina berarti kedah seuri ceria nya, bagian mana anu pisedihieun berarti mimikna kedah sedih gitu. Nah, eta hal-hal anu kedah diperhatoskeun nalika hidup ngadugikeun biantara. Yah, dugikeun ka dieu kumaha ada rencangan sadayana tiasa kahartos kana materi anu kusim kuring didugikeun. Mugia aya manfaat anu tiasa hidup candak dina video ieu. Akhirul kalam sim kuring nyuhunkeun dihapunten saumpama seueur kalepatan atanapi penggunaan kecap anu kirang merenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.